Bismillahirrahmanirrahim. Ari nafsaka minat tadbiri Pamakoha bihi berkaka latakum bihi linafsika. Allah zat anu maha mengatur kana sakabeh perkara, termasuk dina kahirupan urang, dina masalah rizki, dina masalah dunia urang, tah teh geus diatur, geus dibagi, geus diatur, sehingga musannif di dieu mere nasihat supaya urang ngaistirahatkeun tina ulah ngatur kana perkara nu geus diatur ku Allah. Dina samemeh urang lahir ka alam dunya, tah teh geus aya aturan ti Allah, perencanaan, pembagian bahwa orang di alam dunia bakal sakit rizkina yang memasak itu kejamna, waktuna, iraha tauna itu geus aya pengaturan di Allah. Aya teh masih kena nyambung jeung hikmah anu kamari, bahwa saur kamari tekad anu kuat moal bisa ngadobrak karena takdir anu geus ditangtukeun ku Allah. Nah, geninganan di dia musannif nyebutkeun urang kudu istirahat kana ngatur na masalah dunya, sabab loba jelema nu ninggalkeun ibadah ku sabab sibuk ku ngatur kana urusan dunya. Jadi tinggalin ibadah poho karena prioritas, poho karena tujuan diciptakan jelema nyata ibadah, sehingga pikiran jeung hatena teh lelah, capek, totohan berang peuting ngobrol masalah rezeki, ngobrol masalah dunia, pada akhirnya ninggalkeun kana ibadah. Maka dia muslim ngebejan ari nafsaka minat tadbir, istirahatkeun. KBG geus diatur ku Allah. Pengalaman anu katukang ieu kuduna mah jadi pelajaran jang urang menghadapi kaharupna. Ayana orang misalnya anu geus rumah tangga mungkin aya 50 umurna, aya nu geus 60. Da geus dijamin eta. Baheula mah teu kapikir ieu kumaha urang ke rumah tangga, boga imah moal, boga kendaraan moal jeung sajaban. Tapi alhamdulillah nikah. Tah teh karena ge sarua bakal geus diatur ku Allah, geus dibagi-bagi. Aya masalah pembagian mah tong jadi permasalahkeun. Da Allah teh ngabagikeun rezeki ka jelema teh sarua. Jadi aya anu rezekina teh keur di alam dunya teh loba jadi jelema beunghang. Aya anu Allah merena teh ngabagi rezekina teh ka manehna mah leuwih saeutik tibatan sejen. Taya teh ulah dipermasalahkeun antara loba jeung saeutik.
Dalam bagi hari tu bisa make na tu bisa ibadah kalau mah jangan komo lamun saeutik nya saeutiknya bari teu ibadah. Da para rasul teh dijadikeun contoh ku Allah dina Al-Qur'an aya nabi teh nu beunghar tetep ibadah. Si aya jelema ke di akhirat alasan Gusti abdi mah teu ibadah da 10 bating harta dunya jeung sajaban. Maka Nabi Sulaiman jadi jawaban, Nabi Sulaiman oge beunghar tetep bisa ibadah. Namun misalnya ke dalam dunia jelema teh alasanna teh ibadah kusabab memang rezekina hese sehingga teu kaburu salat, teu kaburu ngaji, teu kaduga puasa dan memang sibuk neangan apakah maka Nabi Isa bisa mah teu boga iman, teu boga sendal-sendal aja tapi tetap ibadah. Sugan kalau teh kudu bisa berhasil mah kudu beunghar atuh moal aya bisa miskin beunghar. Tah Allah nu ngatur rek anu loba rek anu saeutik ulah dipikiran loba jeung saeutiknya. Kade urang fokuskeun rek dina saeutik bisa ngamaksimalkeun ngabdikeun diri ka Allah mah teu jadi masalah. Loba ke ai kira-kira teu bisa ngabdikeun diri ka Allah mah tetep eta jadi masalah. Jadi cilaka. Jadi ari nafsaka anitadbir, ari nafsaka minat tadbir istirahatkeun dina ngatur masalah urusan dunia. Perencanaan urang cahaya ieu usaha teh kieu. Nu dimaksud pula ngarencanakeun teh ngarencanakeun tanpa nyadarkeun diri ka Allah. Eta diulahkeun. Aing ngarencanakeun kieu misalna urang Gusti abdi nek ngarencanakeun usaha kieu ngamaksimalkeun bari teu ninggalkeun ibadah bari hasil teh hasil mah mangga nyanggakeun ka Gusti teh teh jadi masalah. Lamun misalnya teu boga rencana nya salah. Urang merek usahanya moal boga rencana ngembangkeun usaha moal rek cicing we salah eta oge. Jadi dimaksud istirahat dina ngatur masa rezeki teh nyata ngatur bari ninggalkeun kana ibadah bari keukeuh urang teh kudu meunang. Wudu we. Pada jelema teh nu totohan apa nanya? Pokona mah wudu we sehingga ngahalalkeun sagala cara. Eta akibat naon? Akibat totohan. Innaudzubillahi min dzalik. Tapi hari beunghar cek agama mah da lain beunghar kuba duit sabenerna. Beunghar anu beunghar cek agama. Beunghar teh beunghar harta miskin hate tetep eta teh dibere nalang sapal dibere susah hiji ku teu aya rasa nahi teu cukup jadi kacukupan teu mahi-mahi gitu. Sehingga rasa teu cukup eta rasa teu mahi eta ngajadikeun siksa. Aya jelema teh
memang harta teh saeutik tapi dibayar rasa cukup nyambungan we. Kadang orang mah lebih fokus karena ngabeungharkeun lahiriah ibaratna ngabeungharkeun hate. Namun miskin hate mah babari nyeri hate, babari kasinggung sajaban aya beunghar hate mah. Makoma biyelukan kala takut pilih nafsika. Ketika memang Allah teh adalah zat anu maha ngatur, maka orang ulah sok milu ngatur. Bis dibagi-bagi. Kan teu saeutik jelema teh. Contona lain hiji dua. Nya beurang peuting usaha jeung sajabana anggar punya sate kaki jeung capek hasilna mah sakit udah teh geus saeutik deui contona jelema teh nya usahana teh teu maksimal gitu bahkan aya nu teu usaha-usaha aja tapi rezekina lancar leuwih loba tibatan usahana totohan teh kudu jadi pelajaran jeung aya sambuan jeung keterangan dan bahwa Allah mengatur. Ada orang mah aya batur totohan teh supaya loba rezekina. Nya tetep hayang eta teh jadi masalah kan cuma andai lamun misalna urang loba jeung saeutikna jadi permasalahan kalau ketika saeutikna ayana teu narima kana takdir ti Allah. Istinahanya batur mah geuningan namun ningali imah gede ningali mobil aya jeung sajabana urang mah kieu sehingga ujung-ujungna teh teu narima kana takdir eta doraka. Akibat naon nya? Akibat tadi. Ngan andai lamun misalna loba jeung saeutikna teh jadi permasalahan yang urang penting mah urang bisa ngabdikeun diri ka Allah. Kamu jadi permasalahan kah di posisi orang terbuka? Anggar tes nama, itu nama orang menghirupna. Dalilah karena Allah. Dina sholat dibaca inna sholati wa nusuki wa mayaya wa matilillah gusti hirup abdi mohon abdillah menang Allah dina pakna manggar teh kitu. Lamun karena Allah mah menang walaupun dia dina naon ngaranna teh dina belajar hirup lillahi ta'ala teh memang rada sulit. Jadi muaka bebana yang istilah ta'ala dan ngabantuan jelema misalnya teh bager ka jelema billahi ta'ala jelema teh teu malik bager da moal jadi beban jang urang mematak jadi beban mah ketika orang bager ka batur tuluy batur teh teu bager hayang orang malik bager teh eta jadi capek mah hirup. Urang ngabantuan batur, nya batur rek nganggap urang bager mangga, rek batur nganggap urang teu bager bahkan mana mah kieu teh pada hayang katilai kieu teu peduli. Aya geus jelas mah ih lempeng we. Fokus ngalaksanakeun parentah Allah. Lamun misalnya teu fokus ngalaksanakeun parentah Allah, nya ujung-ujungna teh eureun cenah.
nya segala rupa ikhlas mah maju lain pada ku jelema eureun ge lain pada ku jelema kada hati-hati ya nya manuver setan geus dibahas kamari-kamari nya manuver setan teh jika niat halus urang teh nyaman dibelokkeun ka kanan teh orang belok ke kanan lainnya ke kanan tapi ujung-ujungnya mah setan ke kiri teh tapi kadang niatnya dihaluskeun teh aku lihat saur para ulama dina kitabna lamun jelma ngagulung-gulung dunya mah diciptakeun eujeung capek nah sehingga lamun urang nguber dunya geus pasti capek boh capek awak boh capek pikiran eta mah bisa dilepas kan ngaran-ngaran nguber dunya mah itu pasti capek awak capek pikiran geus pasti eta mah ngan lamun misalna urang neangan dunya tapi tujuanna lain dunya sejak ngabikeun diri ka Allah maka nu capek teh awak pikirannya teh mah moal capek moal hasil jadi urusan dah hasil maka teh geus dibere pahala ku Allah asal sakamari teh ulah mantak ninggalkeun fardu ain jadi digawe pan kasihkeun kana pahala jihad tah meunang pahala jihad teh dalam catatan teu ninggalkeun fardu ain contoh salat jumatan puasa ai kira-kira nya rezeki barengakeun salat teh teu meunang pahala teh asa kaluar nya capek jadi jika masih jika heureuh da beureun teh urang digawe jangan naon digawe jangan dahar eta teh meureun ka modal kitu meureun lamun teu diniatan ibadah teu ngapakalan pamajikan teu ngabikeun diri ka kitu we lamun diniatan ibadah mah urang seureut teu mempermasalahkeun aya jeung weunang-weunang jeung teu na aya sampurkeun ke di akhirat teh pahala eta gitu ka mana maneh rek gawe jangan dahar dulu dah cekap medar kenal kedar jangan gawe kitu we kamu kitu ada pikeun kamat jadi waktu nu aya teh kabuang sia-sia eta menghirup nak itu makanya kayak dunia mah jika minum cai laut tuh makin minum makin haus sok insyaallah oke lamun misal atos gaduhan pos haji tamah insyaallah pada sedekah datangnya sampai ke 1 juta teh 200 teh ya wes rugan 2 juta tangis sampai ke 2 juta teh berat teh kan teh atina nek nepikeun nepi ka boga gunung jeung lautan sajabana cadu bisa puas moal pegari ka mulai beres na eta mulai puas kabeh ngalaman masing-masing iya orang pernah ngalaman masing jika anak kodut sakit iya juga dari geus sakit itu teh regreg ieu tetapi keur nang loba deui lutong ge urang jelema anu boga duit puluhan miliaran ge mah teu puas ieu anu cek urang bakal puas sakitu ngecek manehna mah keur di posisi manehna duitna puluhan miliar tetep teu puas da posisi manehna urang ge lamun di posisi dinya tetep mulai puas mulai gunung
beli laut juga tetap mau bisa mau puas. Oh puas. Sehingga terus yang udah capek karena pikiran, capek karena hati, tinggalkan karena ibadah jika perbuatan eta maka silakan tak ari nafsaka minat tadbiri. Jadi urang kudu ngarencanakeun, urang kudu ngatur karena kehidupan urang tanpa ninggalkeun kana perintah Allah, tanpa bersandar ka Allah. Ulah eta. Saya ngatur mah kudu. Ya orang diskusi, orang intimah ya eta kudu musyawarah. Mungkin kitab Kalimut Ta'alim itu hukum musyawarah itu sunnah hukum musyawarah. Yang saya musyawarah saya mujadalah ya tapi kayak musyawarah namanya cari jalan solusi yang terbaik. Yang mujadalah nyata sebuah kumpulan adu argumen di mana argumen mereka perlu dipakai tak mujadalah hasil tiga musyawarah, tapi hasil musyawarah itu ayah sedikit permusuhan atau lain sama musyawarah tapi karena mujadalah tapi saat ini jelema ngayakeun diungan ngabahas tentang segala hal ya itu nanti terjadi perselisihan eta lain jatuh kana musyawarah jatuhna kana mujadalah. Nah, hati-hati. Ya, paham teh. Alhamdulillah walaupun